Ingat ka dongeng abah bae, abah mah baheula sok ngadongengkeun sababaraha kali aya Cina di pasar Kemis, dagangna dagang endog bae, embungeun nya nama dagang kotok, istiqomah endog bae. Endog bae nya nama geus batur nu dagang kotokna. Ikeun nu dagang kotok ge tah baheula mah geus bae kotok bae, embungeun dagang bebek. Geus batur nu dagang bebek. Nah, tukang bebek ke embungeun dagang soang soang. Jadi ngarangki geus kapange di pasar teh solo tukang endog jeung tukang kotok solo sebab teh ini tukang kotok jeung tukang bebek solo tukang bebek jeung tukang soang solo ai kuari mah bebek dinyana kotok dinyana endog abong-abong boga modal tuh wabe geus disebutna ge market super. Super eta mah segala aya. Tarasi aya di dinya. Meakeun batu. Jeung teu meunang sleding-sledingan dina usaha mah kalau sok dongeng dina kitab da. Hiji jelema kakak adi ibadah bae ka Gusti Allah, manggahan ngejah bae taduaan kakak adi. Ai praktek ka beladina lantaran ikhlas dan magahan ngajina akal isu-isu bae aya orai mawa duit sadirham kahadeupkeun di mana ke orai lumpah cokot ustad meureun itu namanya ke isukna deui aya deui orai ka dieu mawa deui sadirham mau cukup tah nyana magahan ngejah jadi diberena ku orai kitulah kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala nyana bertafakur be kakak adi duaan nya ieu urang alhamdulillah aja sanajan murid ka urang bapana teu perhatian ge urang mah ikhlas ieu tapi Allah maha kawasa ieu orai nya urang cukup ya malah asal leuwih ti cukup ieu mah jadi dirham teh pan uang emas masyaallah tepat gram lalagan kan ieu sedengkeun 2000 pan 400.000 jadi lamun opat kali opat sabaraha tuh aduh sapoena sakitu leuwih ti cukup cek dina ieu urang dikiriman ku Allah melalui orang saminggu sabulan mulai kakakna Berapa orang pasti mawahan telepon ieu na ieu meureun ieu harta karun teh dituna. Kajian guku mah ge aya ieu di kitu na ieu loba jasa. Urang teh ang melu ka ditu ieu ka puhuna. Tah jelema teh kok kitu bantah. Jelema teh kabeh kok kitu tah. Kok kitu urang dibere jadi bawahan teh pasti itu teh langsung ka bosna urang ka bosna bayu. Eta ulah kosok itu aya dihandap bae. Ini jadi anak dari tukang ukur itu udah sok yang wau jeung bos. Ngarangki jadina, itu si sliding. Cek adina ulah ka, geus urang teh kieu bae dicukup urang ikhlaskeun bae. Wah, geus aya-ayana bae itu dikiriman ieu geus alhamdulillah ku Gusti Allah yang gitu. Urang lamun terus kapuhuna mah di mana ieu nya pasti harta karun kajen gogo mah inget ka menteri golong aja ieu. Dengan harta karun tah, menteri sih kos kitu. Dengan data karun. Nih, kakakana tetep aing mah ieu pilingan yang diteang tadi itu. Sebab pasti nu buat jasa jeung loba jasa. Urang aya dikiriman jadi pikir mah pan cukup jangkar doang. Ai tadi itu mah kampuhuna ku urang bisa nyugi bisa meuli mobil, Bang. Ayo, bisa kawin deui enggak itu deui. Sakadina ulah. Urang ikhlas bae bisa diberikan Allah. Bisa tuh isi teh mah aing bae ka ditu. Begitu isukna dit orang yang ada datang diintip punya nakam mana ilumpat na orang kursa terus dituturkan bener ayah anda pun tangkal cari gol kan pada amat waduh bener iya mbak dia orang ini yang ngaringkel benusuk ngiriman teh didinya teh ngaringkel salah ngaporai ngomong ndek ka mana sia Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan mohon maaf Bapak Haji saya mau nanya apakah seorang murid pesantren atau tidak murid pesantren apakah boleh memakai sorban atau gudang-gudang ketika sholat
kata guru ngaji saya jangan dulu memakai gudang-gudang ketika sholat. Kalau guru ngaji saya belum cukup ilmu. Kata guru saya belum cukup ilmu. Apakah benar? Mohon penjelasan. Maka sorban irtidak sunnah ka kiai ka ustad ka santri ka pedagang ka pamarentah kabehan sunnah. Maka irtidak da solendang. Maka udang-udang ya sunnah nurutan kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ta'aman bahwa syaitanun sekanjeng Nabi sajalah menatem maka udang-udang atas sawading setan. Setan nutulok maka udang-udang sawading setan. Setan tersebut. Ngan atu ai udang-udang teh istilah di urang mah geus jadi abuya. Jadi mamanukan. Jadi kiai sok maku udang-udang. Padahal manu lain kiai gitu tenanan hukum sunnah. Asal kuat bae disengseri ke anak. Oh masalah dulu. Masalah orang dulu di Mekah karak datang doang ke Jidah. Di Jidah loba jasa memakai udang-udang kurang nyaman. Tukang mindah-mindah kentas, memakai udang-udang. Tetenan naon ai daek. Kedua, tolong jelaskan maju apa yang harus saya lakukan ketika tetangga saya berbuat zina atau bermabuk. Mabukan, soalnya di sekeliling rumah saya nggak ada yang berani negor. Semua orang nggak ada yang berani negor. Terima kasih atas penjelasan. Kalau di sekeliling Anda ada yang zina, asal Anda jangan ikut zina aja. Udah. Sekarang mah kalau diharu-haruin, apa itu haru-haruin? Aduh, siang aku mah sih. Aduh iya, kalau diharu-haruin, dibawain ke koprak. Ntar kamu yang dikoprakin. Saya di akhir zaman, sebab aduh iya mah terlepas dina dakwah. Dakwah mana mereka hiji pal juga yir biadi. Kulengan lamun gagah orangnya. Artinya kulengan dia maka kekuatan. Nu kudu da mah pemerintah. Nu bertindak pal juga yir biadi pemerintah. Manen zina kerahkeun polisi untuk menangkap yang zina. Eta polisi nu zina. Sanu nangkep atunya ada. Ya kos gitu dah. Pal juga yir biadi jawara atau pemerintah. Lamun teu kuat atuh babilisani ngomong dulur-dulur sing ada urang sararina urang mamabok kiai tugasna atau urang bisa kuat. Lamun teu kuat kana bae golbi ku hate bae. Terus datang ke hati doang kan berarti berjalan dengan lancar nyana. Ya orang pendukung hati doang. Jelas anaful iman jeleman nu dakwah nama ke hati doang berarti iman apa tipis-tipis. Kudu lama makai kekuatan. Ya nu judi mun kuat orang tangtang. Goblok sia judi di dekat imah aing atau di kampung aing. Sana menang, sip aing. Aya jawara atau apa gitu. Ngagunakeun kekuatan juga derek dakwah reng deksi. Eta di Lampung mah gitu. Yo kuari pindah tadi ka pasir. Ai pasir jaya nu kitu. Amun teu kuat, make kekuatan ngomong urang ngacaprak, make dalil ngomong sarekan make dalil.
namun teu bisa karak urang gunakeun make hate. Anu bagus sama orang gitu aya nu zina laporkeun ka pemerintah ka desa. Di desa tetep paranti gitu ngabereskeun berbagai urusan di desa. Hebat desana di urusan. Ada apa? Ini saya menemukan yang zina. Tua pemuda. Muda. Ya udah selesai nanti dah. Tinggal dah. Selesai. Tua yang kunyana. Kumaha selesai nah. Di orang ngandelkeun pemerintah dakwah nol besar. Sekali deui ngandelkeun pemerintah ti mimiti desa datang ka parlemen. Dakwah ngandelkeun pemerintah nol besar. Moal selesai. Hukum menu untuk menyelesaikan urusan dakwah, urusan keagamaan. Cenah kiai nyanyawanan. Aya janu selesai di mana? Di ditu. Di mana? Di ditu. Coba deuleu ka ditu. Dihukuman ku jaksa. Selidik lah. Nah hukumanana ieu bener-bener hukum apa lain? Selidik punya selidik. Goreng make nyawer. Hukum teh berjalan pakai saweran, pakai sasalaman, pakai jalan dapur. Daek modar kos kitu. Sakali deui daek uga ledeg sia hakim lah daingna. Karitu 150% gitu. Betul 100 deui gitu. Jaksa-jaksa di Indonesia karitu. Panjene kiai nyanyawanan, lain nyanyawanan anu mantes di kejaksaan sidang bebeja ka aing. Terus karitu tah ulah cenah kiai dari kejaksaan. Wah, halo. Dipak ulang mah, ditelak punya nanti. Pas gitu bae sobanna mah. Sahat. Jadi nyawana di nu arenggeun. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Mudah-mudahan urang-ulah datang ke kejaksaan. Mudah-mudahan dulu urang ulah jara di jaksa. Mudah-mudahan tetangga urang ulah nu jara di jaksa. Mudah-mudahan nu jara di jaksa mantu. Saya ngomong tapi henteu sakabeh. Nah ya we di antara 100 mulai nu bener hiji. Aya hiji mah aya bener jasa bener rada. Jaksa anu kos karar itu waktu di tengah karena kanannya di sisi sedengkul lah dan angel sedengkul terus gitu ya ibab dakwah mah di Indonesia mah kakak kurang nyaritakeun lempeng bagi lempeng geus asa kasinggung bae kakak nyaritakeun lempeng doang nu berkaitan mah geus asa kasinggung bae komun kiai nanti ikhlas kecuali lamun kiai na ikhlas moal kasinggung aing teh salah kamu haju kiai ribut jeung jawara solo da kiai hinggung aing kiai na teh ikhlas jawara nama omong ribut mun kiai na ikhlas ngomong sebab sanajan dicabok pasti cicing bae kiai sebab kunaon dicabok bohongan nyinggung adu patok cabok sak wae jeger bae ka kiai cabok alhamdulillah sia alhamdulillah cabok deh alhamdulillah kilo kali dilawan atuh ku kiai ini jiana ngacengkang bae kiai moal tangka eleh kiai moal jasa sebab aya malaikat ngunurungan jotosan sakali 2 kali kena ka 3 kali mah ujianana aduh masyaallah urang tuluikeun masalah materi pangaosan urang tentang wajib nafkah.
wajib nganapakahan si bata ka anak di mana anakna miskin teu boga gawe dibalikeun deui atawa bapana nu miskin wajib anak nganapakahan kanu jadi bapak datang ka kudu dijual harta nu aya jangan apakahan bapak mun teu gawe aya dijual moal kabawa pae ieu kabeh tu keneh bapakna aya dijual jual tanahna jangan apakahan anak sanajan berbeda agama urusan apakah mah tetep bae berjalan sebab eta mah urusan kemanusiaan. Kemudian wajib kanu bisa usaha kudu usaha neangan jang napakah nganapakahan diri ulah ngarepotkeun ka batur urang kuli urang ojek urang kuli panggul ngabeca jadi kenik kabelah dieuna dagang jeung sajalan kumaha lamun boga jang sakadar kacukupan dahar anak susah-susah nama ngan aya jang dahar mah wala tajibu lima likin kifayat teu wajib kanu jadi bapak nganapakahan anak da aya jang sakadar dahar mah kitu keneh anak ka bapak susah-susah nama ngan jang sakadar dahar mah aya teu kawajiban si anak nganapakahan bapak kitu keneh wajib nganapakahan kanu usaha anak susah ngan gawe pabrik bapak tu wajib nganapakahan dahar minum kan jadi anak lantaran anakna digawe atawa bapana digawe ngabas saya teh anak wajib nganapakahan bapak sanajan susah lantaran bapak boga pagawean nu ngahasilkeun jang sakadar daah diatur ku agama seperti itu la tajib wa tajibu li fakirin gairil muktasibin jelema fakir beneran teu bisa usaha teu bisa usaha bae sapasakali beneran ki zaidna lumpuh wajib ku bapakna dibere nafkah atawa bapana nu fakir tuluy teu usaha lumpuh deui anak wajib nganapakahan kanu jadi bapak atawa termasuk kana lumpuh keneh itu gering bapana fakir kemudian teu usaha turuk-turuk si bapana teh gering bimarodin wajib anak nganapakahan bapak nu gering terus napakahan sapisa-pisa di samping dahar jeung minumna deui oge urusan katobibanana hayang dibawa ka mana kawajiban anak bah kula dia ngagoler bae kurang puguh abage saminggu ye gering bener apa mah gering bah ieu turun ka dokter atuh kumaha siapa apa yang kadima kegelam mah obatna jore lah bagus-bagus ayang enggak usah ada kasih lo mahal aja jutaan dah akhirnya mereka kegelam azana yang kegelam memberen macam ada aja kalau anak tuh gitu ulang teting we dibawa kegelam masya Allah saralah ke obatnya obat darah tinggi diberi obat mah aduh tebarere kontras eta kewajiban gitu atau anak gering anak nate tidak aya teu upaya jaba teu bogana naon fakir terus gering kewajiban kolot ngurusan anak bawa ke dokter samping dahar jeung minumna oge urusan kesehatan anak. Tah itulah aturan agama. Ieu mun dipake ngareuna.
anu ngalayan tetanggana Pak. Saminggu teu kadeuleuh pugung ya. Aji can ka dokter. Ai anak. Lah, boga anak. Hitung boga anak berapa aya 12 mah anak. Geus anu ngalayan teh can. Anu ngalayan jasa. Iya, dia mau kumaha gangkeun anakna. Teu kaur ka beuli. Di kantor teh anu di pasar teh adin saja bana. Masya Allah. Eta bapak gering anak teu kaburu ngurusan bapak. Ya Allah, ya Rabbi, kata lain saya tiga tenugas sekarang itu. Bapak, dikira berbakti nak kami jadi bapak. Tah etalah wajib kanu fakir, teu bisa usaha, wajib dinapakahan. Mun lumpuh atau budak atau edan. Anu kamari teh. Jindul wajib kawalina amrus sobir alal iktisab ida qadar alih lamun anak fakir budak leutik ngan geus bisa digawe mah kaeta bapak wajib nojokeun anak supaya usaha abet ka hareupeuna teu hese. Di modalan teh mah di modalan kurang usaha tas ya usaha atuhnya ya atuh lamun teu usaha mah halarese nah ieu kurang dijejeukeun atawa dibawa kurang ka dulur urang boga material. Waalaikumsalam ieu teh saha ieu anak ieu atuh pasantren teh sakolahan teh jaku fakir teh ieu mah ditikeun bae di dia supaya bisa karena ngitungan tenteng, ngitungan bata, ay bagus atau alam dia bagus atau bata anak tadinya habekeun. Eta terjoge, taliti, supaya jangan mandiri. Pas gitu teh, masya Allah diatur ku agama. Walillalihan musagir alal iktisab tidak kotor alaih. Yang jika minggu nyana bisa dahar ti hasil diri, hasil usaha diri. Kumaha lamun ieu pausahaan anu haram. Aya oge nyana mah bisa ge nyeunan gitar. Di sisi mana ya pabrik gitar. Jadinya nama ngitungan bata teu bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Asal tak 5 bersambilan. Terus gitu bata mangga. Asal tak 5 sambilan. Kita gedek ese. Sekjana. Tiap huruf nasarua bae. Ngaringkel nah. Di situ betul. Ngaringkel ke sekolah. 5 genep 7 gitu. 5 9. Sekali wate beres dipecat, apa dipecat itu. Rugi tukang bantu atau rugi meuli. Saya bayi bahasa tak ngitung teh tidak bisa bayar ngitung teh. Tapi pas menekan tu bisa disarua bae. Ngombalian apa? Ngombalian lah asal ngombalian kuduna ieu teh 50, jadinya 90. Rugi supir. Tapi ayah pabrik gitar, nyana bisa nyenan gitar, bisa ngahua, nyawan teh sia ngahua. Kalau baheula lah ngahua. Sekarang Jakarta naon, dua humahum, dia humahuna. Nyenan gitar lo bisa haram pertama alatul lahwi. Atau ya nama lantaran hirup di Karawang, jadi nyenan kendang. Misalnya saat takut jadi tak nyunan kos itu kan bisa nyen kendang alatul lahwi teh haram. Atau nyana cicing di Bandung ieu bisa nyen nu kitu nan garang-garang. Bagaimana naon? Jawan dia saja. Aduh, Gusti, awal. Kalau tak lama eng berarti tenyahoan kan kangarana. Isi banyak biola. Berarti osok benar. Ayo langsung dia naon ngaranna. Panen tak sok nonton golek berarti kan. Aduh. Tak eta bisa nyen kos kitu mah haram tak digawe nu kos kitu teh haram.
Lamun nyana digawe di alat lagi haram. Wayana sakitu hasilnya dia tuh haram. Tetanya sanajan bisa digawe ngahasilkeun duitnya leuwih tidak wajib baik kolot nganapakahan ka eta anak sanajan anak bisa digawe di paharaman model kos kitu sebab eta mah haram. Jadi gugur kewajiban kolot tetep ae supaya rapi anak teh ulah ngadahar barang haram. Haram tah digawe di alatullah. Termasuk lamun di minuman keras haram. Ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal haram. Jadi kesimpulanana lamun aya hiji anak digawe di tempat anu haram, haram hasilna. Anak haram hasilna. Berarti gugur kewajiban bapak nganapakahan ke anak sanajan anak mampu ngahasilkeun jang napaka dirina tina usaha haram. Elektronik mah teu haram kama kumaha ngagunakeunana teu mutlak. Nu mutlak haram mah alatul lahwi. Alatul lahwi mah alat khusus idopat alat kana lahwi idopat ditaksis. Jadi alat khusus paranti nang nineng. Itu bae ngomong jeung sia mah. Ajeng kantri mah lain deui lain kitu ngomongna. Aduh, eta aya idopat alat lahwi, alat didopatkeun lahwi, didopat ditaksis. Jadi berarti alat khusus pikeun nang nineng. Teu bisa digunakeun kalau salian nang nineng. Andai kata gitar digunakeun ku urang pake zikir mal bisa. Mal bisa di kumaha tuh ngagunakeun tah. Piul. Piul teh nu kumaha aing nyohor ngaran teh nyohor rupa teh piul. Digunakeun pake lain heuheueuyan teu bisa. Suling digunakeun lain pake heuheueuyan teu bisa. Eta ngaranna alatul lahwi. Setiap alat nu digunakeun khusus pake heuheueuyan kos kada itu eta ngaranna alatul lahwi. Haram tama. Ari kitu mah bangsa speaker ieu mah lain alatul lahwi lantaran ieu mah bisa digunakeun pakai ngaji. Ieu mah ngan sakadar mukabbiru shot ngagedekeun suara make alat lantaran geus darurat. Lamun urang teu make suara, teu make alat speaker, teu make alat sarua jeung deuk nuar kayu teu make golok. Teu bisa. Alat mah berarti kumaha makhlukna. Kumaha nu di alatanana geus hubungan alat jeung makhluk begitu eratna. Jadi berarti lamun ieu alat pengeras suara hubunganna jeung ceuli. Saeta teh aya urusan istima. Geus kadengena kumaha ieu ku urang. Kadengena ieu mah ieu. Mun ieu alat digunakeun pake ngenekeun ngawih ku urang, nu kadenge ku urang suarana suara ngawih-ngawihna ge. Ngawih teh aya nu meunang. Ngawih teh anu halal. Ngawih teh ti urang mah nyanyi ngawih atawa nyiir eta anu meunang. Menang tapi halal, mubah. Ngawih, mubah. Aya anu haram ngawih teh. Nu mana nu mubah? Ngawih, nu mubah. Jangan ku celis ya, aing geus ngawih ya. Nu halal abeh nyararaos ya. Ya. Tolal badru alaina. Eta ngawih lain. Halal. Ngawih eta cenah lain. Eta ngawih teh. Aya nadaan. Aya nada ngawih teh aya rap. Rap kan aja. Aduh, masyaallah. Assalamu alayka zainal anbiya. Ya assalamu alayka. Eta ngawih ngaranna. Mubah halal bahkan sunah. Ngawih teh pas itu. Coba lamun kurang tadi lagukeun. Assalamualaikum zainal anbiya. Assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asya. Assalamualaikum. Nggak stres ya kadang itu. Eta kos gitu teh ngawi. Eta mah sunah halal sunah menurut aliran ilmu tasawuf ge nu kitu teh sunah bahkan. Naon sebabna bisa narik kana hate sehingga cinta urang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu pikeun ngaalatan ilmu alfiah
Allah Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa. Eta di pondok kalau sok pakai gundang kan dituna tapi dangdutan tolol udah budak. Ini tidak alfiah. Itu tuh omah irama. Beres. Saya tetap mubah tak. Ini tadi mas sunnah hukumnya mubah tak. Fa'ilul ladzi kamat wa atazidun munirun majurun marfata. Nah, eta nu kitu mubah nyanyian. Anu haram. Nyanyi teh haram mah. Begadang jangan begadang. Aduh, udah kita mau nyaritakeun asmara mah haram lebih parah. Tuh, geus kanyahoan urang nu mana nu sunah, aing ngaji mah nya urang tuh nu mana nu mubah, anu mana nu haram. Urang nyanyiikeun make bahasa urang tapi nyanyiikeunana nyanyiikeun tentang perjuangan Kangjeng Nabi. Halah, mubah. Nyanyiikeun kurang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar pan dinyanyiikeun teh kuari mah tadi disyairkeun. Teu naon mubah. Atau siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin boh resep boh semangat boh sieun. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan ngadamel abdi siiran. Sia mah teu bisa ieu kos kitu mah. Sebab lain diwikan begadang deui ya. Ayo kitu mah teu bisa tah. Yang luka ditunda bangsa orang sujail akrot ya. Masya Allah. Eta siiran. Menang teman nggak bahasa urang. Tapi nggak bangkitkeun nah. Model siiran-siiran gentur. Karangan mama loba bahasa Sundana. Nyaritakeun rukun wudu, rukun sholat. Baheula mama itu tuh di Bandung teh aya siiran Sundana. Mama Gempakri aya siiran Sundana. Eta menyaritakeun rukun salat atawa Bapak Kolot Kula, Abah Haji Agrat mau boga siiran tauhid. Eta ini bisa jilid, terus 2 jilid. Ayat tata siiran tauhidna. Teu naon make bahasa Sunda. Kos kitu teh nyanyi. Aya urang nyanyi geureuyan tapi eta. Ngali bacakeun bae nyanyi kos kitu ye. Eta urusan nyanyi. Nah, ieu mah alat khusus pikeun lahwi. Ari ieu mah speaker, nu ngaharamkeun speaker can pati bisa ngaji. Can lantaran nya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh kun naon ieu takrif dan naon. Mantap. Dijelas kebelah itu tetep bae moal beres. Ngan sararesena munazarahna teu nyaho lebah. Ya sekolah-lantaran teu nyolebah, nu taslim. Padahal geus sabaraha kali nu ngaharapkeun speaker teh eleh dalilna, tapi teu daekeun taslim. Berarti ieu mah lain munazarah kabelah dituna teu bisa mujadalah, bisa mukabaro, dosa, hendak teu dilawanan ku ari mah kieu. Lah, sabodo teuing geus nyana-nyana urang-urang kumaha hidayah ti Gusti Allah bae. Lamun speaker diharamkeun, golok bisa jadi haram. Mun golok diharam, speaker diharamkeun berarti kacamata ge haram. Eta alat mukabir. Lamun ieu alat mukabirus saur, lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali. Mah ngobrol jeung siapa aing mah. Aduh, masyaallah. Panjang geus dongeng neteng maka ditu inget keur cerita permasalahan digawe di pabrik alatul hawi. Haram, lihat tuh hasilnya ge haram. Atau orang jadi satpam di Jakarta, jadi satpamna, jadi satpam didinya merekna aya wujud tirat, non urut ijat urut. Ari di luar nama wujud, tuh, non urut ijat, ari di jero na urut. Hanya jadi satpam na haram. Nah, bos gitu ternyata. Balik tempat-tempat haram atau duit nanti. Andai kata anak digawe di nukos gitu, bapak tetap wajib nganapakahan kado jadi anak, lantaran haramat bisa ngajamin karena napakah diri. Wa ilam
kulgai muktasidin lamun pengucapkan orang bahwa sifatnya gail muktasidia surah bian qadar alal kasabi walam yaktasib walam yakun kama zakarahu lamun tadi mahil tadi hiji jelema fakir kemudian teu bisa usaha kemudian muriang boh lumpuh atau gering biasa atau budak atau edan wajib dinapakahan kudu jadi kolotna mun anak teh mah warimah bukanna kumaha lamun aya jelema fakir kawasa yana lamun usaha bisaeun teu pangadegna sehat tur temuriang tenaon Zaid anak si Umar gagah waringkas telumpuh tesetruk tegering mun usaha bisaeun jagagah ngan teu usaha doang fakir teu usaha padahal gagah ieu wajib dinapakahan apa henteu kudu jadi kolot anu tadi mah aya hiji anak susah kabeneran teu bisa usaha nuntut teu bisa usaha lantaran diri negeri atawa lumpuh atawa manehanana teh kitu edan atawa budak leutik can mampu usaha eta mah wajib ku kolotna dinapakahan kuari mah aya jelema susah jasad hese dahar anu luar biasa ngan jelema mah gagah luar biasa nyahoan seterakna ya lamun nganggo sakinta setengah kuatu pahara jasa sama jelema pahara jasa komo lamun rangga mah 2 kintal kiri kanan sakinta gagah jasa geus nah hasilnya nana teu muriang teu naon sehat teu muriang teu gering teu edan lain budak ngan susah ngan teu daek dijawe mumul jasa wajib apa henteu dibere napakah kudu jadi kolot aya bermasalah ya ieu loba jasa di leburuan kok sarari loba jasa ya nah ieu di dia diatur fa aqwalun maka sababarakal ternyata ayat luka kal kahindi sanuha tajibu mutlaqan lil asli wal far kalau kahiji tetap bagus nama wajib dibere napakah baik mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot wajib bae teh mah mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kanu jadi anak lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot nah make jeung wajib segala rupa padahal manyana mumul li annahu waqtahu lil insan ay kullifa qaribahu al kasaba mati sa'imali menurut pandangan agama mun anak mah susah bari mumul bapak mah aya gablek bapana teh mana teh gablek asana Inggris eta bapana goblok tanah aya warung aya ngan anakna mumul wajib bae bapak nganapakahan anak lantaran harta teh teu bakal dibawa balik ka kuburan harta moal dibawa balik ka kuburan jeung jore jasa cak pandangan agama bapana sakitu ayana hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa teh menurut agama atuh mantakna babarengan bae ja hakikat nama eta harta teh lain nu bapak nu Allah Subhanahu wa ta'ala keur ngaji mau bener-bener bener oge bener salah ternyata kiai teh balik bae ka imah dipenta ku anak elah sia beda gawe kitu tah atawa ku ari mah bapak susah jasa beneran disaeun mun digawe mah saking ngaringkuk bae aing ngarokok hayang di Samsu waduh cak anak bapak atuh lagi Samsu kalau bae kalau sayang hangit kalau mah
Atuh lagi dia paksakan dia bapak teu digawe. Tetap aing geus sia boga mobil aya di sia motor aya di sia keur gagah mainnya teu bisa mah di samsu-samsu acan ka aing. Aduh, bapak parah. Dek, pokona mah. Ayeuna sia teh geus babaya aing. Nyaho dia. Wah. Keur susah teh ngadalin di budak teh. Nah, tetep bae menurut agama sanajan kolot gagah waringkas teu daek digawe padahal mampu lamun digawe jang sakadar dahar diri nama tapi janana mumul teu daek digawe anak wajib bae nganapasahankan jadi kolot. Antara naon harta moal dibawa balik ke kuburan, nomor kahiji, nomor kaduana jore amat anakna sugih, bapak datang ka teu dibere dahar-dahar acan. Cak pandangan umum ge ambo tasik teu kira-kira ambo daya ambo anta ambo. Ambo ya sih bahasa Melayu naon coba ambo ayo. Ya mantap ngeunahan Sunda. Sunda mah ya ambo segala. Nah, ieu teh jore jasa cak pandangan umum teh jore jasa. Ieu anak mah boga toko, anak boga mobil, anak boga perusahaan, tapi bapak hiji bae ge tah atau jeung emak datang ka teu bisa dinapakahan-napakahan atas jang naon eta harta. Jore jasa tah anu mantap wajib bae anak ngadapakahan bapak. Sana bapak moal digawe datang. Balik ngaji ngeudaing geus moal digawe meukeun anak bae. Untung namanya ada di Jawa ente, anak-anak pakante, bisa pakai di Jero imah nih teh. Kumaha? Biaya atuh. Neangan lo mahal-mahal atuh. Neangan lo mahal-mahal atuh. Mesti jalan menuju situ. Karena iyalah masalah anu bergulir di urang matak tengetkeun ngajina abe urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunya wal moal kebal hirup di alam dunia teh moal kebal jasa anak ieu loba ai kolot maka anak geus teu dicaritakeun tah mah loba jasa anu dedeh nya ieu jang anak itu jangan mun dibeja mun urang ngadengekeun kolot teh itu meuli sawa jang anak. Ayo itu jang anak lain jang sasaing mah geus teu, padahal mah sawarna jang nyana ieu. Ngan tetep anak bae kat paket tatagenan. Tapi lamun anak mah ieu barang beuli cilok jang kolot. Geus mah ditawar deui jang kolot lain, kolot ieu nah ade ge pahe. Karena itu teh anak teh tadi Cikupa mah teh. Asa ngomong saja tuh, jang kolot. Mun kieu mah ngono biasa urang eja meuli sawa deui jang nagi, ai geus cukup. Tapi pandeuleu bapak sugan be, ai bapak, ayah, deuleu-deuleueun mah kajenting kena tentrem ibadahna, nyana mah teu meunang digaweun ka aing mah teh mengenna kurang tak diakukeun jang bapak, anu ngurusanana ayah, hasilna los kabeh jang bapak, deuk kumaha tah deuk kumaha jang bapak bae geus. Sarang tah anak nu kos kitu teh. Sarang. Oh, suno. Oh. Geus kanyengerian ka jeung duku wae taklana. Masya Allah. Iyalah masalah nu bergulir di urang ge nya. Besi urang jadi bapak, besi urang jadi anak, pas urang keberan ngaji ieu wari tinggal dipake bae. Anak terlantar, ulah datang ka terlantar, urang teh bapakna. Jore jasa. Ulah cak Gusti Allah, cak masyarakat ge umum artina eta bapak sakitu sugihna anak meneh ente jasa ku korek karepat dur pakah teh bapak. Jang naon neuleuh umur moal kebal deui bapak mah ambelan ge embun-embunanna geus bau kuburan nu sabenerna mah. Tapi eta luar biasa berat teu jasa mere kanu jadi anak teh eta kolot teh ieu mah mere ge jang dahar itu mah mere jang hura-hura bapak ge deui ai sia ieu kamari bulan kamari ban ku aing dibere 10 juta ieu geus mere deui bae menta deui jang naon nyawa sorangan pan kula mah bergaul ai sia bergaul naon bangga ulah nyawa pokona mah kula mah yang 10 juta teh lah teu teh ku aing nyawa ulah kudu nyelidik bapak mah mere ka kula jaya ieu ke ai deuh heula teh sia bapak ku koret aja saya sebut koret ge heula waduh barang kagelam teh keur men sodok di gelam.
Masya Allah, di Pasir Gadung aya deh main sodok-sodokan, di lembur deh. Ya Allah, ya Rabbi. Baheula main sodok itu teh di Grogol, aya hari di Gelang aya, di Pasir Gadung aya. Atuh kudu nama ku lurah dieuweuh-eueukeun. Eta anu maena ge lurah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aduh, pekerjaan kiai nyahoan bae. Atuh lain nyawan aing diundang, nyalakeun. Naik mobil angkot dari BCD, jadi mau main bola sodok di Pasir Gadung. Innalillahi. Komo tama di Gelamang geus, Gelamang Parantina. Terus lamun di Gelam geus eueuh anu sok udang dibeuting, asana tama disunamikeun ku Gusti Allah. Di Gelam, sakali deui sia nyaraho ka lembur Gelam. Cilok ge aya deui. Aduh, nganong Cilok mano main nama orang Cikupa. Tungtung nama kerja sama sama berarti. Saya cerita gua di mana saya tinggal sedih nabe orang lelembur keayaan kos itu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Jelema anu deus ka Allah pandalan nu kitu teh sedih saha nu sok maena saha nu ngayakeunana. Tungtung namangan bisa ngadoakeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan budak dibalikeun hatena dina teu bener jadi bener. Lantaran urang make kekerasan jeung kekuatan kuari mah hese jahasa. Salah seutik polisi. Ulah-ulah Noel. Pajarna gebubah. Geus hese jahasa. Hukum teh geus teueuh bejang dakwah. Jang dakwah. Masya Allah. Urang nampiling anak laporan ke polisi. Urang kena sanksi deui bae. Isi negara dan nau. Geus kitu bae tinggal. Nyeuneuh kitu ka Gusti bae babalik mun ka bener. Atuh kan sapanjang jalan loba jeung anu kitu. Geus tinggal ulah ka mana-mana ngadoa we. Lantaran ieu mah amdala. Gaul kahiji, gaul kedua almanhu mutlaqan. Dilarang keras memberikan nafkah andai kata anak susah, bapak sugih, si anak mah teu gering, teu setruk, teu muriang, mampuhun mun dijawe. Kaul kadua mah ulah dibere ku bapana. Naon sabab? Istighna'ihi bikasabihi an gairi. Lantaran nyana mun boga kadaek, makbul boga kadaek, bisaeun sabenerna jang sakadar dahar. Kulantaran nyana bisaeun gawe jang sakadar dahar, bapak ulah bakal mere ka di anak. Dan antep heulana. Diwarak wae saeta lantaran gagah nyana. Atau bapana bisa gawe. Bisa gawe, tapi tidak gawe. Dan sakadar benagarakan tangan kan menjadi anaknya. Menta. Ulah diberi geus ku anakna heulaman. Diwaralah datang ka mana lantaran bapak teh jag-jag waringkat. Mojek bisaeun, macul geus bisaeun. Sagala rupa bisaeun kene tapi eueuh kadaek doang. Na tetep bae ulah gua ka dibere keunakeun mandiri hirupna. Lantaran nyana dibere tanaga ku Gusti Allah teh digunakeun tanagana Allah. Tersepen pisan ka jelema anu dibere kasehatan kagagahan ajunya nana menta tak goreng jasa. Goreng jasa tak kai paminggu we ka dieu teh loba anu menta di deuleu sehat walafiat. Teu bagus, kula mah mun teu bagus lah. Di pasar menta, di jalan menta. Ai kitu mah tadi Tangerang teh nusuk menta, di deuleu kurang sukuna bener-bener buntu. Leungeun ge buntu. Atau boga penyakitan. Nah, eta mah wayahna urang karunya sakadar dahar mah teh beres. Hari ieu mah gagah kumisna goda deui. Kumisna gede, teman-temannya wah, ieu betul bagus sama kos itu toko bagus. Menta kos. Termasuk kiai ge cek ahli sufi mah, kiai nu sok proposal eta adalah kiai penghinaan terhadap dirina. Lantaran diberi ilmu nyana, tapi nyana menta kabat proposal telepon menta ngaran. Menta cek ahli tasawuf mah lain kiai Allah, nukos kitu teh kiai dunia. Jadi ulama masuk ka asupna. Masya Allah, ambalai atuh ulama masuk.
Gusti bari ilmu ku Gusti Allah ulah sok menta. Hayu bae amalkeun ilmu. Urang praktekeun. Terus tak baru ka Gusti Allah urusan kos kitu. Teu kudu menta engke ge dikocorkeun ku Gusti Allah. Asal urang geus dipake karido ku Gusti Allah moal kata. Ulah sok kayak gede-gede segala boga majelis bagus, segala boga pesantren bagus. Ulah kudu hayang-hayang kos kitu geus bae bari ngaji. Eta digerakkeun ku Gusti Allah aya nu mangbangunkeun majelis. Tinggal alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu mangbangunkeun pesantren. Alhamdulillahirabbil aya nu mangbangunkeun masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ai kudu menta-menta jeung proposal komo ka pemerintah mah. Lain ulama akhirat tapi ulama dunya ulama su. Mun dibahas jero teuing mah disuka we. Ieu kok kitu we teh ikeur dari menta-menta teu meunang. Nu boga ilmu, nu boga gatanaga, nu boga wawasan, sehat jelemana menta-menta dikutuk ku Gusti Allah nu nomor kadua alman ubat lagan listiglaihi dikasabihi anjari. Mampu digawe, ulah teu digawe. Mampu usah, ulah teu usah. Wah ka dibere. Jadi sama kontroversi antara kaul kahiji, kaul kedua berlawanan. Cek tadi mah boleh bae secara mutlak. Cek kedua mah ulah bae secara mutlak. Tinggal kaul katilu. Dari itu bisa jadiin kaul-kaul. Orang mah tinggal ngadengikeun doang yang mundutan bae. Kalau penting ada uduk aja ngurung mare. Hubungan aja tukang uduk malulu. Bazalihu tajibu li aslin la far'in. Kaul katilu wajib nganapakahan kanu jadi bapak tapi teu kanu jadi anakna. Jadi nomor katilu mah ieu teh siga tengah. Soal kahiji wajib bae nganapakahan reka bapak reka anak secara mutlak. Soal kedua ulah secara mutlak. Soal katilu mah tafsil. Lamun nu miskin bapak wajib anak kajen kukumah ge ngadapakahan bapak bah. Ngabana kebakaran apakahan bapak. Tapi lamun anak anu pakirna nu miskinna ieu bapak teu kudu nganapakahan kadu jadi anak. Wah, sama ngora kene, budak kene, make jeung mumul ka bina-bina. Tuh, gitu tetehnya cara nganapakahan. Di antara kaul muslimin panghebat kana mana? As-salisu al-haru kaul katilu kaul adat. Iyalah didukung ku sababaraha dalil setelah tafsir beh urang nu katilu nu hebatna. Jadi kesimpulan anak kuari nu paling hebat teh andai kata aya anak susah, ai jelema nama jag-jag waringkas dibere tanaga jeung kasehatan ngan teu daekeun digawe bapak ulah waka merek kanu jadi anak heula wah supaya daekeun digawe beusi ka dituna engke teu daek digawe engke anak mah pan kaluar deui merjal deui ai dihitung geus 17 ayeuna ngaringkuk be sakumaha besok ngaringkuk teh sakara lain toko Bandung teh sok ngaringkuk be. Tuh, saya nyarah apa Pak? Kabayan segala. Eta begitu. Seperti kabayan. Tuh, dogeng kalau baca si kabayan. Insyaallah. Tapi lamun bapak kuari mah. Lamun bapak nu susahna padahal jag-jag waringkas, tetep bae anak wajib bae nganapakahan ka bapak lantaran anak mah ayana sabab bapak. Ini sebenarnya diwarah-warah, ulah dia ngomongnya diwarah bapak aing gua tambok. Jore amat ngomong ngawarah bapak. Anak, bapak ngawarah anak. Sedang enggak bahasa bapak mah geun, gua aing maloka dibere diwarah heula kenal. Daekeun, menekan jina sudangna diwarah. Bapak mah bahasa kitu pantes. Ai anak mah kan dia dibere-bere. Diwarah gua aing bapak aing. Nyawa coba datang ke mana tuh, bapak tidak di Jawa Jasa, kan Jawa reta bahasa gitu. Jore tak kos itu tah, mangdani di urang mah kos itu ngawarah bapak, ai anak, mung diwarah ku bapak, ai bapak warahkeun anak. Ai anak lah ngomong lah ngawarah ka bapak, jadi tibalik bahasa. Tibalik, iyalah nya, geus urang nu jelas sama kudu usaha. Ulah eureun salila urang beuki keneh sangu. Salila urang beuki keneh sangu, mun daharna sangu keneh usaha, kecuali mun daharna geus batu.
Situ untuk usaha. Jangan lawan itu. Emang tidak batu aing mah dahar. Siapa? Nusus siapa? Itu batu nang di mana? Sisi jalan, badan demen. PU gendahnya kota. Sajanya hasil korupsi ya, bukan haram hal bakwai. Orenganan PU mah geus leuwih ti heula ngadaharan batu. Sarungkan gua di. Aduh, masyaallah, Gusti. Nah gitu guys, kurang lamun dagang, usaha, nu bagus, ulah datang karena hasil tinu haram, lantaran hasil tina perdagangan nu haram, hasil tina digawe nu haram, hasil tina usaha nu haram, tinggal gugur kena paka, mun anak ka menjadi bapak, tetep tambah haram mah teu dianggap. Dianggap nantak make kasokanan, inget ka dongeng abah bae, abah mah baheula sok ngadongengkeun sababaraha kali aya Cina di pasar Kemis, dagangna dagang endog bae, embungeun nya nama dagang kotok, istiqomah endog bae. Endog bae nya nama geus batur nu dagang kotokna. Ikeun nu dagang kotok ge tah baheula mah geus bae kotok bae, embungeun dagang bebek. Geus batur nu dagang bebek. Nah, tukang bebek ke embungeun dagang soang soang. Jadi ngarangki geus kapange di pasar teh solo tukang endog jeung tukang kotok solo sebab teh sini. Tukang kotok jeung tukang bebek solo. Tukang bebek jeung tukang soang solo. Ai kuari mah bebek dinyana. Kotok dinyana. Endog abong-abong boga modal tuh wabe geus disebutna ge market super. Super eta mah segala aya. Tarasi aya di dinya. Meakeun batu. Jeung teu meunang sleding-sledingan dina usaha mah kalau sok dongeng dina kitab da. Hiji jelema kakak adi ibadah bae ka Gusti Allah, magahan ngejah bae taduaan kakak adi. Ai praktek kabladina lantaran ikhlas dan nambahan ngajina akal isu-isu bae aya orai mawa duit sadirham kahareup di mana ke orai lumpah cokot ustad meureun itu namanya saudara ke isukna deui aya deui orai ka dieu mawa deui sadirham mau cukup tah nyana magahan ngejah jadi diberena ku orai kitulah kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala nyana bertafakur be kakak adi duaan nyai orang alhamdulillah aja sanajan murid ke orang bapak netep perhatian ke orang ngajak ikhlas tapi Allah maha kawasa ya orai nya urang cukup ya malah asalnya leuwih ti cukup ya mah jadi dirham teh pan uang emas Masya Allah tepat gram lalagan tadi sedengkeun 2.000 pan 400.000 jadi lamun opat kali opat sabaraha tuh aduh sapoena sakitu leuwih ti cukup cek dina ieu urang dikiriman ku Allah melalui orang saminggu sabulan mulai kakakna orang pasti mawahan telepon ieu na ieu meureun ieu harta karun teh dituna. Kajen guku mah ge aya ieu di kitu lah ieu loba jasa. Urang teh ang melu ka ditu ieu ka puhuna. Tah jelema teh kok kitu bantah. Jelema teh kabeh kok kitu tah. Kok kitu urang dibere jadi bawahan teh pasti itu teh langsung ka bosna urang ka bosna bae ieu. Eta ulah kosok itu aya dihandap bae. Ini jadi anak dari tukang ukur itu sok kayak wau jeung bos. Ngarangki jadina, itu silih sliding. Cek adina ulah ka, geus urang teh kieu bae dicukup urang ikhlaskeun bae. Wah, geus aya-ayana bae itu dikiriman ieu geus alhamdulillah ku Gusti Allah yang gitu. Urang lamun terus ka puhuna mah di mana ieu nya pasti harta karun da jeung gogo mah inget ka menteri golong aja ieu. Dengan harta karun tah, menteri sih kos kitu. Dengan data karun. Nih, kakakana tetep aing mah ieu piling aning geteang tadi itu sebab pasti nu buat jasa jeung loba jasa. Urang aya dikiriman jadi kieu mah pan cukup jangkar doang. Ai tadi itu mah kampuhuna ku urang bisa nyugi bisa meuli mobil, pan, yuk bisa kawin deui enggak itu deui. Sakadina ulah. Urang ikhlas bae geus dibere Allah. Besa tuh sia teh daek mah aing bae ka ditu. Begitu isuk nadit orang yang ada datang
diintip punya nakam mana ilumpat na orang kursa terus dituturkan bener ayah anda pun tangkal cari ini Golkar pada amat itu waduh bener iya mbak di dia orang ini yang ngaringkel benusuk ngiriman teh didinya teh ngaringkel salah ngaporai ngomong ndeka mana sia caknya nate cakakana teh ngikula mah hayangnya ieu unggal poe dikiriman di mana teh ulah sok hayangnya hong geus bae sia mah aing diparentah ku Allah unggal poe ngiriman sia teh lantaran sia ikhlas cak orae teh ieu geus ulah kudu nyokotan ti dieu ieu mah geus nu aing cak orae lain nu aing teh di kita ngurusan ieu ku Gusti Allah lobana sabaraha teh cak ulah nyaritakeun lobana sia teh kapae moal beak ieu loba jasa ieu mah ieu diandap pentang caringin geus bongkar ge kun hudang deui pentang caringin bangun da dihudangkeun deui ku Yusuf Kala ieu tah emang kitu meureun dongengna tanggal caringin mah nya ngan ora jore jasa pan eta nyantok pan ora ieu sekarang ngaranna cekakana dan teu kula mah aya nyawa lah sia lain aya nyawanya nu copotnya aing nyaho ceknya nanti jangan cari cokot bahaya siap bahaya bertarung cekakana penting mah hasil bahaya tak ulah cek orete dikiriman aing teh ieu dikiriman ku Gusti Allah teh teu samarangan mun sia tambah ikhlas aing ngiriman deui ka ditu aing teh ieu teh ngadekeun ku Gusti Allah kuari mah kakarak tadi hamdal sebab ikhlas ya seutik kalau mau ikhlas yang gede ku aing dikiriman mah di dua dirham lamun sia ikhlas jasa kakarak dibikeun kabeh lantaran ieu mah aing menguji keikhlasan sia ku Gusti Allah akara dirham doang tingkatkeun da ikhlas sia teu bisa cekakan angel ka sugih ayeuna mau apa monggol kakana teh kadinya gelut jeung orae jak iket aku teh kulo orae bensurul marah orae lantaran orae sancap gede sedot tinggal adina bayi kakak balik ke mana? Teknya ieu kakak, aduh, kapangi di tangan-tangan walaupun beringin. Dek mana sia cak orai? Ente kalau mah dek neang kakak sia, kakak sia geus pae. Kunaon tuh dipaehan? Bongan ngalawan ka aing. Emang kunaon? Nyana hayangan ieu, hayangan harta nu ku Allah dititipkeun ka aing. Nah, kulantaran maksa atau otomatis aing teh bisa ngalepaskeun lantaran ku Gusti Allah titah di kitu nan garangar dirasa tah bae pokona mah kudu dijaga bener-bener tah bae nu kadinya kudu dilawan akhirnya pasti itu tah eta kunaon buncunur ieu ku kakak dia palu ulu aing buncunur tah gara-gara nama dia tuh kula mah ampura bae sia aing moal naon mah ora ieu moal naon ora ieu moal naon es bawa kan ditugus ya di bambu, dikubur. Tadi nanti kiamat, Yesus nasib kakak. Datang deh orang, tadi hample. Kerai, ulah kamu mana lah nak? Ngobrol lah. Itu orang itu tim sukses kan berarti kan. Siapa can paham kena beri jelas kan bego aing. Aduh, majra-jera aing ngejelaskeun buat gimana. Ayo dina kitab sia awas ya pacar Golkar itu lain ngan aya persamaan doang tadi ngeje kula ieu seberapa kehilangan kakak kula teu bisa diterus cak ore teh kehilangan kakak aing geus sarua bae aing inget aing ieu kasia aing karunya lantaran sia teh kapan kehilangan kakak aing ge deudeuh jeung nyaah kasia aing emang sekarunya, sekorek sekarunya, sebab dia kehilangan kakak. Tapi aing ngaca, kan karena buncunur gede jasa, aing gereget kakak sia. Cak adi emang sok ngaca, udah lupa ngomong. Aja orang ini ngaca, orang kana. Aing ngomong tuh buncunur ngomong, cakana. Nah, kayak gitu kakak teh, geus ieu mah tingkatkeun deui cak orai. Pokoknya asal ditingkatkan ikhlas ya, aing pasti dikiriman deui. Kiriman nu leuwih gede deui teh Gusti Allah, tambahan meureunana. Guys. Si orai ngeunah mah atuh magahan ngaji bae. Saya teh orenganan
eta siloka dongeng wali dina kitab kos kitu teh siloka. Ari asli nama kuari ye. Ai magahan ngaji bae. Ayo bae sih ikhlas. Udah sok kayaknya ka puhuna ka ditu. Segala jadi tim sukses, segala kiai, segala proposal. Tak eta teh keur ngadeukeutan orang. Kiai lamun ka pamarentah berarti kiai keur ngadeukeutan peurah orang. Asal geus dicop ku peurah orang, ngagoler kiai. Ngagoler, mantak kitu di ditu geus ngagaloler kiai, di kulon ngagoler, di wetan ngagoler. Makanan modal segala. Eta padahal ngaji tingkatkeun ikhlas eta teh hakikat bake Gusti Allah dikiriman sahaja lemah nu maca Al-Qur'an ngahartikeun ka Al-Qur'an ngembangkeun Al-Qur'an dijamin ku aing cek Gusti Allah dijamin hayang meuli kapal udara ge ku aing teh dijamin sia besi hayang sia ngarasakeun naon kitu ngaranna naik kapal dibere ku aing sia minimal kapal nu di kamar sia we heula tumpakan tuh ya panjang dalam disurahkeun maka gitu jana. Itulah dagang ge sarua. Lamun urang keur dagang, ulah sok nyaho ka puhuna. Urang masuk inti teh bosna di mana ya? Bosna di mana ya? Saya nyaho ka bosna, ditongkrok atuh ku bos. Ditongkrok ku pegawai kos. Kotok tungguna ka bos datang teh nyana ngagoleh teh dipake. Teh udah sok make sliding tackle kos itu. Kalem-kalem ge wayah naik naik ye. Wayah dengan sendiri nah. Komok nu magahan ngaji mah tingkatkeun ikhlasna sesuai jeung ikhlasna bakal dibere imma langsung di dunia wa imma jaga engke di yaumul kiamat di akhirat. Ulah osok ngadeuketan orai lantaran peurah kata didu. Sanajan tangkal caringin loba bulna ngan nu ngageugeuhna orai asal geus sedok ku orai atawa di cakik ku orai dipakok asal kena peurah orang ngagoler kajen buku mah ngatak kiai gol karena kena peurah. Kena peurah teman ye. Ye, dua ibu dongeng teman dari sana. Kos gitu jadi tanu ndak arang deh. Asal nu kagolkar bae padina santina 100 tinggal 10. Imah eueuh si kiaina. Lantaran tadi nama gahan 100 kuari jadi 10 teng badalik bae lah. Kesel mama, mama itu kawan ngojek, eta teh berarti kena peurah orai golkar, ya, itu menang slidingan, tentrem baik, lantaran Gusti atur ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam.